Mas Andil, beli mie tak? Oh, lapar aing Jo. Beli na hiji amat ge mang, be juga hayang padahal mah. Kumari ge Jo, duit teu deui, geus dibere jengan. Ih, sebagai moan mie hiji kuduaan. Seubeuh Jo dikejuan si loba. Oh sih. Segera masak mina ya, lapar aing curang rejengannya. Oke. Kecapan Jo, mana kecap nama, ame sedap. Oke, Mang. Gran. Oh. Aduh. Kunaon di beuteun. Di siang ge encan. Aduh, wae ngising sih. Aduh, ngising aing lah. Subek. Kunaon sih ngalamun bae? Sia tik karsel ku gua tik ku kegiatan. Oh, mangkana gawe bek, ulah lontang-lantung di lembur bae. Gua rese lah, gawe naon meureun, ijazah gitu boga ditik. Tapi si hayang gawe. Atuh hayang letik. Ya bosan aing kikian bae mah. Aya si bek lowongan pagawean, tadi aing nempo di Facebook. Oh tah, Oh, tapi sia gawena di luar negeri, jadi TKI sia. di negara mana tik? Di Singapura bek. Oh, daek si aing mah, pasti gajinya gede hotik di luar negeri mah. Lumayan bek, 10 juta sebulan. Tuh, gede amat daek aing tik. Ini bener sih dek. Oh, beneran gawe naon ge? Nyekatan huntu singa bek. Gila medan, aing mah serius be. Lamun nyekatan awak sama daek aing tik. Ih, ogah, macam-macam bae sih aing ngomong. Atuh sia teh ya, aing mah bener-bener be. Terus lah, Lu kemana sih tik? mana aja boleh. Ih, nekon. Iya budak kamarana deh, tumen-tumenan areueuh. Lah, aing mending ka imah Sina Benjo. Sugan, Sina Benjo jeung si Sandil aya keur ngaropi. Mang? Mang Sandil? Ih, kemana Mang Sandil? Mang? Kemana sih Mang Sandil? Mang? Mang Sandil? Kok sih? Ih, masih. Mang? Penyong selapar deh. Mana Mang Sandil? Mana ya? Mang? Mang Sandil? Di mana sih mo? Aing naik helikopter heula tik. Naik helikopter. Oh, aing maraban lele heula. Bener guys ya mu, aing ngomong, sih ke mana? Kulemot otakna ih. Aing nek ngising heula ti ka Jamban. Oh, atuh ngomong kayak ti tadi ndek ngising gitu ka Jamban. Geus lah aing nek ngising heula teh kawawa. Gedeng-gedeng. Kunaon si ndek ngising ka Jamban? Kan si boga WC meureun di imah. WC aing keur mampet tik, mangkana aing ngising ka Jamban ge. Oh, tah. Oh. Ih, mumu. Sopan sih. Hampura tik, geus teh kawawa puguh. Mana bau di puakna? Ih, Tika ngaranna ge puak mantak bau. Di mana mah aya puak anu seungit? Oon sia mah. ih mumu, mabok deui pan. Geus itu mah, gira mabur itu. Ieu teu kawawa aing ngambu bauna. Oge, sia sih, kan aing ngomong tadi aing hangising mah dicok ngobrol bae pan. Nyalakeun aing pan. Mumu. Dasar bikang-bikang, puakna bau bangke beurit. Si Benjo aya eueuh nya. Gerokeun lah ku aing, dek diajak ulin ge kesel. Jo. Ih, aya mie jeung keju. Mantap amat teh. Tapi kamana nya si Benjo jeung si Sandil mah? Jo. Jo. Dip. Sandil. Kamara
apaan sih yuk rare amat nempel-nempelan acan. Jo. Jo. Dil. Dil. Ya Dil. Dil Jo. Tuh bener lah. Nah, mending dia akan baik kuen Yumi. Kelapar kebenaran ya rezeki anak Bapak Idris. Di sanggona. Ya Umi nak, aduh. Koki amat sih rasana. Ih, bau lagi aneh tapi nak. Bodo amat kelapar cima. Aneh lumayan ih. Bismillahirrahmanirrahim. Mumu, Sandil, sia keur naon? berdahar mu. Super ngising lah jakar di jamban. Oh sih. Sia geus nyeuleum manuk aingnya. Untuk kodil, samar-samar. Soalnya tadi yang perem. Oh, syukurlah. Ai itu nyeuleum mah. Bisi geus nyeuleum doang aing mah bahaya soalnya mun sampai nyeuleum mu. Bahaya, Dil. Oh lah bahaya. Komo senjata yang lamun sempo senjata sia mah. Mantak ngamuk mu moal katahanan. Ih, serem amatnya. Mangkana. Konggus ge aing hangising he. Sia geura keluar, sia geus bareng ngisingna. Oh, geus mu. Heh, Sandil. Ih, Astagfirullahaladzim. Pohon aing mu. kubeloan sia mah Sandil. Jus yang geus nempom baru senjata aing mu. Holah. Tapi gede amatnya Dil boga sia mah. Segede bonteng puan dia eta mah. Oh lah, kira aku awak gede senjata leutik. Ih, gede ting eta mah. Sia mah burutan meureun. Eta sia sembarangan burutan cenah. Oh, geus aku sendek ngising. Sia geus make can celanana. Udah dong. Konggus geura ka ditu. Ulah ngintip sia. Oh, moal mu. Aing dik balik heula, nek ngisang heula aing. Ih, ngising situ mah cai aneh. Dil, gedang. Bawakan lah caina. Oke, gemoy. Di bangku moal ngising na. Madam. Tuh bae. Ya. Sing adenya. Gedang. Sing ade. Oh, sekarang itu. Eta sia. Tompel. Pel. Udang sia pel. Sadar heuh, Tompel. Aduh, Pel. Kunaon si Tompelnya? Aduh, Pel. Dil, Jo. Si Tompel ngabusa, Jo. Dil. Aduh. Mana sih yang rehemat? Jo. Dil. Aduh, Pel. Sadar sih, Pel. Aduh, Pel. Aduh, Dil. Jo. Ih, aing kemana sih ya budak? Aduh. Amat di mana? Dil. Jo. Pel. Aduh. Aduh. Bau amat. Pohon aing dik. Entos nyisang jan kokobok. Ih. Nah, itu bau. Tik, manggil Mamang Bejo tuh. Henteu aja. Ih, kemana nya? Tuh memang si aja. Ih, ho, ja, panjang bulu, eta Mamang Bejo. Panjang umurna benjol dan panjang buluna. Salah ngomong bae si Bejo. Sia ya, sia mah lahir ke dunia baik yang salah, Jo. Ih, Maedan. Benjo, kok saya di dia sih? Mina mana? Lah, Mang, Bejo neangan Mamang pugu. Aing tadi ngising heula, Jo. Gimana Mina? Di imah lah.
Nisa ge balik. Dah lah lapar aja. Dil. Yo, si Latif ngegoler tuh di Mas ya. Terus sungutnya ngebusah deh. Ngabusa. Oh, kos nu keracunan. Wah, kayaknya Latif mah mata sengakan sabun meureun, makanya sungguh tangga busah ge. Benjo nan batur cucurut meureun anu sok makan sabun. Bisina. Aya naon ieu kumpul-kumpul di dieu? Iya mu, si Latif ngegoler di Mas Benjo. Kos nu keracunan, soalnya sungutnya ge ngebusah. Lu bener sih Subek? Sumpah mu, beneran. Ai, ayo saya coba tangkeun. Bisa yuk. Ayo. Ayo. Waduh. Atip, saya naon Tip? Udang Tip. Sadar Tip. Hati, Hoi, Weh, Atip. Udang. Atip. Waduh, udah. Kayaknya si Latif mah beneran nih keracunan ya. Latif. Latif udah Latif. Atip. Tip, udang Tip. Sia kunaon Tip? Jo, cokot susu jo, kajero jo. Susu naon, Mang? Susu kelinci. Susu kalenci. Kok susu kelinci sih? Oh, Neng Jo. Susu naon ya? Susu sapi meureun. Lain. Susu memang. Lain. Susu bayalok, Dil. Lain. Susu naonnya? Susu panda. Susu rangda. Susu rangda. Nyaho Benjo ih, kudu Terus bener susu naon ge, Mang? Susu beruang jo. Oh, ngomong kan tadi. Pokoknya jo. Itu cokot-cokot beneran. Oh, enggak segera cokot ge Jo. Cokot jo. Oke. Tip. Waduh, udah lamun si Latif lo cantet ku susu beruang, berarti hiji-hijina cara kudu make susu jahe yeuh. Susu jahe, Dil. Oh, susu jahe, janda herang. Gila Medan. Tah kayak gitu mah, Dil. Ya. Orang beugis ya gebek. Tuh beuki lah ya. Aduh, si Tip nang, si Tip. Ya, Bang ya. Mau, minum apa nih, mau? Dede. Minum. Tip, minum Tip. Minum, Tip, minum. Bismillah. Tip. Tip. Terus Tip. Keluarin kabeh Tip, sina keluar jeung racun tercuna Tip. Oh, Latif, bila perlu utangkeun yang tadi-tadi kalau keluarin kabeh. Benjo nan batur muntaber meureun sia mah. Tip. Tip. Sia kunaon kok bisa kos kieu? Tanyaho. Tadi aing akan mie jeung kejo. Terus sira aing lieur. Terus aing tos sadar naon deui. Wah, berarti bener si Tip keracunan. Berarti Oh, si akan bener. mie aing Tipnya. Oh, eta mie sia tah. Oh, Jo, emang eta mie dibere naon kitu ku sia? Kok batur sampai keracunan gitu? Itu diberi naon kok. Cuma diberi kecap doang. Kecap. Saya ingat aing di dapur oh kecap, Jo. Ayo kok. Coba cokot ayahnya kos kumaha? Yo, baju dicokotnya. Haus itu cokot. Terus bejetan terus ya. Pencetan saya jadi bantuan. Iya sukuna. Sukuna ya. Aduh. Kumaha Tip, kadang Tip. Aduh. Halus baik. Ya, Bang, kecapna. Eta sia, ieu mah lain kecap Benjo. Ieu mah kuang pakaian. Nyaho Benjo. Oh, tak. Salah, ku belum teh sia. Uyuhan batu keracunan doang gitu sampai pae. Benjo, anak kebangetan sia mah. Parah sia Jo. Ampura ge, benjo teu nyaho. Kirain mah kecap jaya di dapur. Makana ge jadi jelema ulun-ulun teuing. Lamun aing teu hayang ngising berarti bakal aya tanu karacunan. Malah curi, Pan. Geus. Hoi bek antarkan si Latif balik heula. Enggak usah, Bu. Kowe dak bisa moal. Bisa, Dil, bisa. Sia. Ih, kalau mulu bokpan. Pencering kanan tuh Latif dia masih kamera benjo. Udah. Dasar pamongan. Garing sia lah. Kumaha urusana? Mana lapar aing can dahar. Aduh, sepeda beling. Tas ya, emang aing kudu ruping. Kejengkel bae tas ya. Paketkeun sia ku aing. Udah, Jejik sia, paketkeun ku aing. Bang. Udah, Bang. Gila, Bang.